Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu sareng cariosan al fardu anu tunggal yapi eta nyukupkeun ieu kalam al kayyisa kajalma anu pinter qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayaktosna Gusti Allah la yang duru eta henteu ningali Allah ila suwarikum kana pirang-pirang gambaran aranjeun kabeh rupa gitu wala ila a'malikum sareng teu ningali pirang-pirang amal aranjeun kabeh walakin yang duru jeung tatapina ningali Allah ila kulubikum kana pirang-pirang hate aranjeun kabeh wa niyatikum jeung niat aranjeun kabeh wa in aradta jeung lamun ngamaksud anjeun ilma ahwalil qalbi kana ilmu pirang-pirang tingkah hate fangzur mangka kudu ningali anjeun ilal ihya'i kana kitab ihya wa ghairihi sareng lian ti ihya min musannafati tina pirang-pirang karangan kaula sok waca di luhur teh Imam Al-Ghazali masihan isyarah marentah supaya berpikir nutos diuningakeun yen di mana urang baris kadongkapan ku sultan ku para penguasa atanapi pamarentah pasti diberitakeun oge saminggu samemehna tuluy persiapan oge sagala rupa disiapkeun da bade kadongkapan ku inohong bade kadongkapan ku sultan sagala rupa disadiakeun termasuk nepi ka karpet-karpetna oge disiapkeun tah tina isarah nu nembe ceuk Imam Ghazali sok pikiran da ari nyarita sakali ge cukup keur jalma nu pinter mah wal kalamul fardu yakfi al kayyisa
ari caritaan anu sakali nu tunggal nyukupkeun keur jalma nu pinter mah. Hartosna ari rek nyambut kana datangna pimpinan urang lain ulah persiapan tapi persiapanna meuni bebeakan. Ari urang rek menghadap pangeran persiapanna geus nepi ka mana kitu. Nah bebeakan saperti urang persiapan rek nyambut sultan atawa kumaha. Ta isaroh eta cukup cek Imam Ghazali lamun maneh pinter mah kitu. Wal kalamul fardu yakfil kayyisa. Naon margina aya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Nu ditingali ku Allah sanes dedeg pangadeg hiji jalma lain kasep geulisna lain jangkung pendekna lain pinter jeung bodona. Bahkan amal oge teu ditingali pagawean urang oge, tapi nu ditinggal ku Gusti Allah dina manah urang aya niat nu tulus atanapi henteu ngalakukeun amalna. Ta eta geuningan amal teu ditilik da kumaha niat ari amal mah. Innamal a'malu bin niat. Pastina ari jadina sakabeh amal teh tergantung kumaha niatna. Ai lamun geus urusan niat sok sanajan bungkusna amal akhirat jiga ngaji kieu tapi diniatan ku amal dunya, diniatan dunyawiyah ku ngajina hoyong katempo pinter, ku ngaosna hoyong katingali rajin lain lillah we kitu nya. Ari bungkus nama akhirat nganeusin nama ternyata liah dunya. Atawa sabalikna pagaweanna mah jiga pagawean dunia tapi diurus niatna jadi niat akhirat. Nggal poe indit ka sakola lamun jadwalna tapi da diniatan sami tolabul ilmi pake niat nu tulus jadi ibadah ku ngalengkahna. Sok sanajan bungkusna amal dunia jadi nganterkeun kana amal akhirat lamun niatna niat alus. Jadi penting ngurus kana niat teh. Walakin yang zuru ila qulubikum wa niyatikum. Nu ditingali ku Allah teh manah jeung niat urang. Ngan lamun hayang leuwih luas ningali pertingkahna hate ceuk musonib tos we tingali kitab-kitab kaula nu leuwih luas jabaranana saperti kitab Ihya Ulumuddin jeung sajabana. Sok we tingalian dina kitab eta ceuk Imam Ghazali. Wa hadzal ilmu sareng ari ieu ilmu fardu ainin eta fardu ain. Maksudna ahwalil qalbi, ilmu ahwalil qalbi. Wa ghairuhu sareng ari salian ti ieu ilmu fardu kifayatin eta fardu kifayah. Illa kecuali illa mikdaroma kecuali ukuranana perkara eusina mah teh ilmu yu ada nu bisa dicumponan bihi ku ieu ilmu ma teh naon faraidullahi ta'ala pirang-pirang kewajiban ti Allah ta'ala. Wa huwa sareng ari Allah yuwafiqu eta nu maparin taufik Allah ka anjeun hatta tuhassila nepi ka yen hasil anjeun hu kana ilmul qalbi, hu kana ilmul qalbi. Sok ngaos deui.
Kasauran musonib ari ngaos kana ilmu pertingkahan atawa sok dikenal ku ilmu tasawuf eta teh hukumna fardu ain cenah. Artina setiap pribadi orang kataklif wajib ngajina gitu. Sabab lamun orang ngajina contoh misalkeun ngaji kitab fikih wungkul geus we ukur nepikeun kana pangkat sah ibadah teh moal nepikeun kana pangkat ditarima dalamun hayang makbul mah kudu make ilmu halil qalbi, ilmu ahwalil qalbi, ilmu hate kudu make ilmu tasawuf. Dan dina fikih mah teu diurukan ikhlas, da diurukan ikhlas mah dina ilmu tasawuf. Sedengkeun ari ikhlas jadi syarat qabulna ibadah. Atuh berarti cindakna anu wajib diaji ku setiap pribadi urang teh minimal 3 rupa. Hiji ilmu tauhid, sabab urang kudu nyaho pangeran urang teh saha. Sifat-sifatna naon wae, dalil nu ngadukung kana eta sifat kumaha wae. Digalina dina ilmu tauhid wajib fardu ain hukumna ngaji ilmu tauhid. Nu kadua ilmu fikih nu ngurus ibadah urang kumaha tata cara salat nu bener, puasa nu bener, muamalah nu bener kumaha, munakahah nu bener kumaha, jinayat nu bener kumaha dina fikih. Nu terakhir ieu ahwalil qalbi ilmu tasawuf ngaranna sarua fardu ain nu tilu eta teh gitu. Urang geus apal ka pangeran urang, geus ngayakinkeun sifat-sifatna, kemudian urang geus ngalaksanakeun ibadah sesuai aturan ilmu fikih, nu terakhir ibadah urang teh hayang kapetik hasilna ka ala buahna. Ikhlas kudu ditanamkeun anu diwurukeun ku ilmu tasawuf tah. Jadi 3 cabang ilmu eta minimal nu pernah ku urang kaaji. Makana dina setiap jenjang kelas nu aya di pasantren pasti aya ilmu tauhidna, dina setiap tingkatan teh ilmu fikihna, aya ilmu tasawufna minimal nu 3 eta. Meureun lamun di urang di dieu aya aqaidul iman cacarakan keur kelas PP, tuluy aya ubudiyah keur ngurus ibadahna, aya akhlakul banin keur ngurus tingkah lakuna tuh. Lamun dincak ka kelas 2 ka hiji meureun sapinah fikihna, tijan tauhidna, akhlak 2 tasawufna. Dincak ka kelas 2 riyadul badiah manggih tauhid jeung fikih di dinya aya. Kemudian ditambahan ku majmu'atul aqidah, tasawufna ditambahan ku akhlak 3. Dincak ka kelas 3 dibere kifayatul awam tauhidna, dibere fikih bajuri, kemudian tasawufna risalatul muawanah jeung kifayatul azkiyah. Dincak ka kelas 4 naik deui fatul muin bagian fikihna, tuluy johar tauhidna, tuluy ayeuna kitab-kitab tasawufna, Minhajul Abidin jeung sanes kantena, termasuk Ihya Ulumuddin nu jadi rujukan urang. Ta eta sengaja di tiap jenjang kelas digitukeun teh da nu 3 eta mah hukumna fardu ain. Setiap pribadi ente wajib ngajina gitu. Wa rabiu sareng ari nu kaopatna eta la tajma'a yen ulah ngumpulkeun anjeun minad dunya tina dunya aksara kana nu leuwih loba min kifayati sanatin tina kacukupan sataun kama sapertos perkara kana nu buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'iddu eta nyiapkeun Rasul
zalika kana eta dunya libadi hujuratihi pikeun sawareh penghuni kamarna Nabi, pikeun sawareh penghuni kamarna Nabi saha istri-istri. Wa qala sareng ngadoa Nabi, Allahumma ij'alku ta'ali Muhammadin kafafa. Allahumma ya Allah ij'al mugi ngajantenkeun Gusti ku ta'ali Muhammadin kana makanan pokok keluarga Muhammad kafafan kalawan cekap. Walam yakun jeung teu buktos Nabi yaidu eta nyiapkeun Nabi zalika kana eta kuta kana makanan likulli hujuratihi pikeun setiap istri-istri Nabi. Bal kana balik tabuktos Nabi yaidu eta nyiapkeun Nabi hu kana ieu kut liman pikeun jalma alima nu uninga ieu man alima nu uninga Nabi punten anna fi qalbiha sayaktosna dina manahna ieu hujurat istri Nabi dongfan eta anu lemah. Wa amman jeung anapun ari jalma kanat nu buktos ieu man sohibata yakinin eta nu ngabogaan kayakinan pamakana mangka teu buktos Nabi yaitu eta nyiapkeun Nabi laha pikeun ieu man aksaro kana nu leuwih seueur mingkuti yaumin tina makanan pokok sadinteneun aunispin atawa satengah dinten. Baca deui. Ieu teh di luhur teh keur netelakeun judulna teh opat perkara anu misti ku urang dikerjakeun dipigawe
Nu kahiji ceuk musonib nentos kalangkung antaj ala muamalata kama Allah taala biasulau amala maka biha abdu katardo biha minhu. Sing sae urang ketika mayun ka Gusti Allah muamalah sareng Allah, hubungan sareng Allah. Nu kadua kullama amil tabin nasi ijhalu kama tardo li nafsika minhu. Nalika urang bergaul atawa migawe hiji perkara sarta saban-saban manusia kudu saperti mikaridona ka diri urang sorangan. Nyamentingkeun urusan batur umum, nyamentingkeun urusan sorangan duanana dipigawe. Nu katilu idza qara'tal ilma aw tala'athu yan bagi ayakuna ilmuka yuslihu qalbaka. Setiap ilmu anu diawas ku urang kudu nganterkeun kana kamaslahatan manah ngabersihkeun hate. Ta ayeuna nu kaopat nu kudu dilaksanakeun teh alla tajma'a minad dunya aksara min kifayati sanatin. Ulah bebeakan ngumpulkeun dunya nu leuwih loba tinimbang keur kahirupan satauneun. Hartosna keur hirup sataun kahareup mah urang teh teu nanaon persiapan. Ek ditabungkeun ieu teh rek dikumpulkeun da urang teh hirup teh lain ayeuna wungkul. Ta minimal jang satauneun cenah maksimal. Urang ngumpul-ngumpul teh kitu. Lain ulah boga harta, kudu boga harta mah. Da rukun Islam teh kudu make harta hayang sampurna teh. Mana dicontohan ku Rasul mantena garwa-garwana sabab langkung ti hiji sabada pupus Siti Khadijah Nabi nembe poligami atanapi ngawayu bojona langkung ti hiji. Tak ku Rasul teh disiapkeun keur setiap saurangna teh kitu. Berarti ngayakeun kituna teh Rasul teh persiapan. Henteu padu ayeuna kawin tuluy lur we teu dinapakohan henteu. Kabeh oge dinapakohan kitu ku Rasul teh. Mantak sapali doa Rasul nalika hoyong nyumponan pangabutuh nu janten kulawargina mantena munajat kieu ka Allah. Allahumma ja'al ku ta'ali Muhammadin kafafa. Ya Allah jantenkeun makanan pokok pikeun kulawargi Muhammad sacekapna gitu. Ngan ternyata Rasul oge ningali meunteun lah gitu. Kirang langkung meunteun ka istri-istrina ka garwa-garwana. Oh ieu mah istri teh geuningan kaimananana, kayakinanana henteu kukuh pengkuh. Oh ieu mah geus boga kayakinan nu alus, geus mantep. Maka eta jadi berpengaruh kana nafaqah nu dipasikeun ku Rasul ka marantena. Lain Rasul teu mampuan nganapakohan di wilah-wilah kitu. Tapi ngahaja ngawarah ameh garwa-garwana ngagaduhan kayakinan anu kumandel yen setiap pribadi jalma geus mawa rezekina sewang-sewangan gitu. Ayyuhal waladu inni sayaktosna abdi katabtu eta nyeratkeun abdi fi hadzal fasli dina ieu pasal multamasatika kana pamenta anjeun. Kan kitab ieu teh request kamari di awal teh ti seorang muridna nu hayang diwurukan secara khusus. Maka muncullah nu dinamian ayyuhal walad wasiat Imam Ghazali kanu janten muridna. Payan bagi mangka peryogi lakapikeun anjeun naon anta mala yen migawe anjeun
biha kana ieu kitab wala tansani jeung ulah mopohokeun anjeun fihi dina ieu amal min antazkura tina yen inget anjeun ni kakuring fi sholihi du'aika dina doa-doa anjeun anu sae wa amma du'a jeung anapun ari doa allazi anu sa'alta nu menta anjeun minni ti kaula fatlub mangka kudu nyupri anjeun hu kana eta doa min da'awatis sohahi tina pirang-pirang doa nu aya dina hadis sahih tina pirang-pirang doa nu aya dina hadis sahih waqra jeung kudu maos anjeun hadad du'a kana ieu doa fi jami'i awqatika dina sakabeh pirang-pirang waktu anjeun khususon terutama aqaba sholawatika dina sabada pirang-pirang salat anjeun sok baca dina detik-detik akhir wasiat Imam Ghazali kanu janten muridna terutama pikeun urang saur mantena inni katabtu fi hadzal fasli multamasatika ye kuring nganggit kitab teh sesuai permintaan anjeun kuring nuliskeun kana ieu risalah teh sakumaha pamundut anjeun ceuk Imam Ghazali kanu jadi muridna atuh kulantaran kitu peryogi keur hideep ngamalkeun kana naon nu tos diseratkeun ceuk Imam Ghazali teh kade ulah poho naon nu ulah dipohokeun teh hiji ilmu nu geus dibaca tong poho dibarengan jeung amalna nu kadua tong poho doakeun kuring ceuk Imam Ghazali dina setiap doa-doa terbaik anjeun gitu. Ieu teh mangrupikeun hiji tawis atanapi contoh yen kudu sinkron antara manah nu ngawurukan jeung manah nu diwurukan. Lamun misalkeun ayeuna
guru-guru urang ngadoakeun urang nu jadi muridna dina setiap waktos netepanan, atuh geus sapantesna urang nu jadi murid oge ngadoakeun aranjeunna kitu. Ameh klop sinkron doa urang nyatu di Allah, bersatu doa guru urang tuluy urang oge sarua munajat. Oh geuningan bener sarua cita-citana teh, guruna hayang kieu muridna teh, muridna hayang kitu guruna teh. Tuh Imam Ghazali kitu wasiat kanu janten muridna kade, tong hilap dina setiap doa terbaik anjeun. Naon wae nu kedah dimunajatkeun nalika ngadoa teh kasauran mantena, wa amma du'aul ladzi sa'alta minni fatlubhu min da'awatis sihahi. Dina ngadoa teh sok we tingalian doa-doa anu nyumber tina hadis-hadis anu sahih. Ku hideuk baca dina setiap waktu khususon aqobas sholawatik, terutama dina sabada netepan urang. Margi salah sawios waktos anu deet ijabah teh di mana urang rengse netepan teras urang ngadoa gitu. Maka teu kenging hilap setiap badan nepankeun teh, badan netepan teh ngadoakeun sepuh urang ibu rama, ngadoakeun guru-guru urang. Ceuk tadi ameh klop guru urang sok ngadoakeun urang nu jadi muridna, urang oge sarua ngadoakeun marantena nu janten guru urang. Aduh bingung ieu teh ngadoana kedah kumaha. Mangka ku musannif ku Imam Al-Ghazali dicontohan salah sawios doa nu kedah dipanjatkeun ku urang teh. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadah wa minal umuri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma ya Allah, inni sayaktosna abdi as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti minan ni'mati tina nikmat, tamamaha kalawan sampurnana nikmat. Kahiji suunkeun nikmat anu sampurna. Wa minal ismati jeung tina pangriksa Gusti. Ismat teh pangriksa. Dawamaha kana langgengna ieu ismat. Wa minar rahmati jeung tina rahmat Gusti, sumulaha kana sampurnana ieu rahmat. Wa minal afiyati sareng tina kadamangan, husulaha kana kalawan hasilna ieu afiyah. Wa minal aisy jeung tina kahirupan, argodahu kalawan salaluasana ieu aish, salaluasana kahirupan. Wa minal umri sareng tina yuswa, as'adahu kalawan pangbagjana ieu umur. Wa minal ihsani jeung tina kasayan, atammahu kalawan sampurnana ieu ihsan. Wa minal in'ami
jeung tina nikmat a'ammahu kalawan rata na ieu nikmat ngumumana na ieu nikmat rata ngumuman wa minal fadli jeung tina karunia a'zabahu kalawan raosna ieu fadlun nikmatna ieu fadlun wa minal lutfi jeung tina kasih sayang anfa'ahu kalawan manfaatna ieu lutfun Allahumma ya Allah kun mugi ngajantenkeun Gusti lana kana lana ka abdi sadaya wala takun sareng mugi teu buktos Gusti alaina bendu ka abdi sadaya taya sapalina doa nu diwurukeun ku Imam Al-Ghazali kanu janten muridna kade cenah baca dina setiap waktos terutama sabada netepan urang can apal kabeh mah sawareh-sawareh we atuh minimal aya hiji doa nu ku urang didawamkeun tina doa Imam Ghazali nu ieu Allahumma inni wa minal ismati dawama Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha nyuhunkeun nikmat kalawan sampurna wa minal ismati dawamaha nyuhunkeun pangriksa salamina wa minar rahmati sumulaha nyuhunkeun rahmat kalawan sampurna wa minal afiyati husulaha nyuhunkeun kacageuran kalawan hasil wa minal aisi argodahu tina kahirupan anu saluas-luasna salapang-lapangna wa minal umri as'adahu tina yuswa anu kalawan bagjana dina ieu umur wa minal isani atamahu nyuhunkeun tina kasayan anu sampurna wa minal in'ami ammahu nyuhunkeun tina nikmat anu ngumuman anu rata wa minal fadli a'zabahu jeung tina karunia anu lezat anu ngeunah nu indah wa minal lutfi anfa'ahu jeung tina rasa kasih sayang anu manfaat mugi Gusti buktos mikawelas ka abdi sadaya sareng mugi teu buktos Gusti bendu ka abdi sadaya. Jadi Allahumma kun lana teh panjang nama kieu Allahumma ya Allah kun mugi bukti Gusti lana mikanyaah ka abdi sadaya wala takun sareng mugi teu buktos Gusti alaina bendu ka abdi sadaya gitu. Allahumma khtim wallahu a'lam. Baca doana Allahumma barak inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodahu wa minal umuri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu Allahumma kun lana wa la takun alaina. Wallahu a'lam.